Alhamdulillah plak inget inget sepada guys. Tapi kudu hati-hatinya kasih jomet ya. Bila-bila kok pelakan aing beak si jomet. Tapi jakin kasih saodah gitu senang di pasar tadi kan. Tuman lah. Nah, saodah. Ada ya orang nek ngomong secara baik-baik ya. Bukan orang kecan jarara di aya naon eng Kita daripada bebelakan aing beak si jomet mending kene si jomet pasarnenkeun. nya daripada ngarodetkeun sarua ka aing ge kan pasarnenkeun Daripada cicing di lemur beak ke bebelakan aing coba. kelatuang tehan budakna Jika tuh nya tuh urang nek balik lah nya. eng Nam bareng we. Bujur sia teh peot nih dah. baik geus kolot meureun Udah geus we ti ka dieu nya barengna bejakeun aya lamun bisa mah aya akhirnya ka si jomet teu teu. teman da bae urusan urang we Soalna urang teh rek panen ieu. Jung atuh. Udah init lah. urang nek ngeunah Urang mah ceuleuh nya. nya Duh, harus pekil redang Dede jika rame sih anu kawangan. aik naon kawahangan si temet anjing panas bae kieu sia mah cara rape kidan kembaran maneh lin surup ambiar anjing kembaran maneh tadi teh loba gini anjing getek Emang naon kemarin aing? monyet ning anu jika kembaran maneh mah anjing surup hayu kembaran sia mah Goblok jika monyet yakin eta mah bener pisan, Bet. Sia masuk ngaledek. Bae penting mah ngangenin. Anjay, meber. hayu Kayak coba lamun aing mah. Saya teh pasti kangen ka urang. ih amit-amit aing ngameti Bet. Cuma si gama maneh nih. Mana itu itu tuh kan itu. Uy. Enonya. kabeneran nih aya sia di dari ieu Oh, enak emang, Mak. lain met aneh daek tadi ke pasantrenkeun ku emak Dan di mana itu, Mak? pasantren Cinangka jang Kamu atuh, Mak. guys ya mun mau masantren mah aing nek bunuh diri di saung si ayah Ulah atuh, Mak. Aku janji teh sayang pisan ke emak saodah. sayang ka aing mah kudu daek di pasantrenkeun Mak, orang pikir-pikir lah kurang. gatunya kumaha ditunggu di imah Nya, Mak. asa kalian ajak teh baturan maneh nya sia met arek ka pasantrenkeun anjir nih watir Jika madu demi maku sayang. Sia Mamet, ngan kumaha rencana orang rek kajual sampai si Bang Eng teh gagal maneh mah. Coba di gedeng dipanen. Udah kumaha deui atuh aing geus lanjur sayang ka emak. Bisa dijadikeun anak durjana. durhaka sia temet lain durjana sia mah Tah eta poho. Tuh naik bakal kangen ke mana-mana Met. ari sia dilalebay anjing metal gitu geus lah daripada garalau mah mending urang kawahangan sakalian terakhir sia met arek moal Terakhiran emang aing naik pae. Aing naik pasantren. Ke balik doe ka dieu. Tuh ayo burung lah nang kawangan ieu. Nang ngojay bukeun ayo. ayo aduh lah ini pada ngebangoy mah Karoan sia.
Rame euy. Anjing beneran euy. Mantap euy. Sakunaon euy, namanya. Oh, senang pisan. Rame. Kita tempat ini cocok. Aduh. Eta jomet kesurupan. Met, masa met. Hah? Siapa non? Siapa non? Siapa non? Ada telepon. Bangsat. Ada siap ya. Lanjut kurang euy. Namanya Angkat. Cicing. Halo, Cek. Naon? Di mana, Met? Di Wangan. Jeung saha, Met? Urang kadinya ah. Sia teu kangen ka lanceuk maneh anu kasep teh geuningan anu siga Roy Martin. Oh, ka dieu we. Ini rujet juga Roy Martin. Segitu banget tiga sisa guludug ge. Ini saya guludu berarti petirnya. Renge anjing. Ka dieu we lah sok. Tunggu. Oke, siap. OTW. Oke, OTW. Oke, tungguan we. Aduh. Ngajurane ka dieu. Bener? Bener dieu. Sakit. Tuan. Halo, para cucurut. Anjay, aing disebut cucurut. Wanian nyebut cucurut. Mana sahanya? Wah, teng nyo. Halo, apa kabar? Si Rujit. Oh, siapa? Anak pepengengnya. Pada eta naon? Pepengeng. Ujung katel. Lain naon teh setengah papato. Anjing gituan tuh. Disebut setengah Anjing, papatong. geus anjing aing. Itu apa lon setengah papatong? Ya. Lanjut ya. Aing siga Roy Martin. Anjir. Ujung katel sama. Lo bujur kacau itu ngaledekan lu ngeunahkeun. Naon? Naon eta terserah maneh. Wah, kotak nih. Jika kadus anjing kadut TV ini kita. Anjing. Bangun-bangun ah. Rada jomblo ieu mah. Tapi aing. Cira aing atuh. Sarua ge jomblo. Terus aku merendahkan. Geus bu dari. Wah, di bawah. Siap. Atuh. Naon eta? Asia. Tulungan atuh aing. Ada sia. Kan aing. Apa kabar semua teman-teman anu juga cucurut? Aing sebut cucurut deui. Naon atuh? Kudu naon nyebut ka urang ka maneh? Afgan. Apaan maghrib? Gagabah. Afghanistan. Naon? Afghanistan. Anjing Ngaca anjing ngaca. Aing juga stang jipik eta. Goblok teh sia manyuntrungkeun ka aing. Demi naget nyuntrungkeun urang mah wah. Diajar polontong sia. Cemot teh siapa datang teh? Aing HP model kieu. Halus teu ih. Ade wah. HP aing mah pan sultan. Aing mah teu butuh HP. Jangan urang wah. Jangan urang. Cokot ke balik ke cokot ke aing. Eta mah di rumah harusan. Aing pernah dicokot ieu teh. Aing mah sultan. Ke balik ke cokot. Aneh. Sultan ke patut ih. Aneh dah. Aneh. Heeh. Taek saya jadi kebaturan lagi. Amin. Ih, emang baturan, lebih tepatnya anak buah. Aing anak buah. Tapi Mana teh jadi di bawahan sih yeuh. Alus mana? saatnya lanjut nage. Oh, si para jeung aing. Man. Met. Isaeu teh met isaeu. Lanjut. Aing teh lanceuk si eta. Lanjutna geuningan. Awas ketos pisan. Ngomong adina ih. Naon ketos teh? Naon ketos? Rujit pokona mah. Lain urang ka dieu teh nyusul si Jomet pan aing tangon geus sabaraha tahun lah paling oge. Ayalah setengah bulan. Lain sabaraha tahun atuh teh. Aing teu papangi jeung adik aing yeuh.
nya kumaha kabarna? Ngajagaan mah teu. Oh, aduh. Ngajarkeun di pangwakeun tutut hiji sama teu balik tuh boga adi teh. Sarua Kamari sarua ketosna ge. Kita jeung sieu mah tutut hiji. Ai teh aduh. Bari nguseup cenah. Aduh, soak eta keuriku. Urang teh ka dieu teh bari rek ieu. Naon tah? Kan cenah rek asup pasantren ceuk. Oh, nyetakeun wa asup pasantren. Aduh, bingung urang teh sedih. Urang teh geus ditahan tadi teh mah cuk urang teh ulang ka pasantren. Lah, kemana teh? Set asupkeun ka sel. Nang, lamun maneh asup ka pasantren mah pasrahkeun ka Aceu. Aceu mah bisa mengelola. Si eta mah santai ikutin Aceu lah dah. Pokona mah nang Aceu bakal ngayeuna. Pokona mah guet lah. Lain, atuh euy. Urang mandi lah. Buru mandi. Kuat urang itu. Harudak lu mandi. Diem. Aing mah dak geus nyampe. Aceu lah. Wah, katakan. Buru geus salah. Geus sangar anak bet. Hah? Oh, aing. Cecenet mania. Anjing cecenet sekitar ini. Lain itu. Pokona mah aya cecenet. Panggil aing si Cen. Oke. Arek Jack bae. Geus foto film. Aduh, sejak film kurang. Geus buru lah urang mandi. Bae lah. Geus manggil aing mah si Burik. Serah sia. Si Burik ku aing ngaranannya. Aku perkenalan heula nya. Mana mah teu buru geus. Besar nang teu. Buru mandi ya. Tenang mah aing jagona tenang. Kalau bajuna buka heula. Ujang balik. Bukan. Eta kopeh selamat lu. Awas. Asoy, jam tangan aing mahal 10.000. Euy, tang mana? Ini jam tangan mah air. Naon anti air? Oh, dikecemplungkeun ka cai pae. Awak can dipekeki, najis. Kumaha jurusna? Kumaha jurus maneh? Cai. Sebut lah. Sekali gembila di siama. Mon. Ini. Anjing aja. Aku rindu suasana kampung. Keyup, cokot, tak keyup. Dongko. Goblok. Ayo garawean. Cen, sia bukan jurus hades ya. Bukan jurus. Sia kan jurus mana? Paha jurus aja. Oh, siapa yang diajar? Kemarin diajarkan bukan jurus bro. Buru atuh jurus ya mah. Lah. Dikasih bani. Sakalakuan suruh painga. Terus siap videokan. Bisa urang mah. Anu videokan teh gini. Set. Dikit tuh ada tah. Pentingan. Siga duket joget cok. Suruh aya boga lanceuk patut teh. Dia cok oke lanceuk siga anu ngalahirkeun anu ngalahirkeun mah emak maneh. Eta pokok aing. Tah, ieu anu monyet dah. Ngomong kan mana teh? Aing teh baheula teh emak teh bisa kanyoh aing. Aing teh boga di dua kembar. Cuma di wahangan juga monyet maneh. Tuh cenah dia.
Ah, sama pepes meer. Wah, ayo kita aja. Pulang lah ya, pulang. Anjing kemana kayak kebo? Kita pulang nanti. Aduh, kuat Ten, aing dibeban, belum mau hujit. Anjir. Aing poho teh mau kaki domet. Aing poho teh mau celana. Bodoh teuy. Sia mah. Kumaha tuh? Aing teu di baju meureun mah nya aing bulucun. Ah, basah. Ah, bener dia lawas deh. Baik, ya. Harus pakai bayi, pakai syaratnya. Oh, itu mau beri tahu lah. Ayo korekan. Ini eta nongok korekan jajar. Ayo korekan. Ada saling tiris ah. Tadi mula saling ah. Bisa. Aku sok tahu orang mereka korekan. Peci aing. Ayo salah apa? Aing lapar. Ayo wes sama lapar. Ah, nyatu we, gadak gitu sama. Ah itu lu. Gila.